cek urang mah lamun ngobrol kan teoritisnya kuduna sarjana ekonomi gawe beunghar ku kerja keras warung kopi 24 jam. Keras bodoh kuadrat cek urang. Jadi kunaon disebut orang pintar karena datang bodoh. Tilu genep aya tilu genep sakaya KTP aing kudu tingalikeun teh. Ya nanti mau punya. Anjing. Bahasa tuh. Masa deh. Aduh. Yang baheula teh. Allah teh nyiptakeun setan teh sahabat dalam kehidupan. Ya mah teh ide kitunya orang nempo ide batur eta teh nya. Alus oge cing teh. Nempo pamajikan kan barang gawe sorangan kan capeknya urus budak gitu. Coba mun aya adik. Apa ingin punya adik jenggut anjing. Dan kakak beres sesehan anjing. Kakak perang Badar. Nu hiji di kamar, nu hiji di dapur anjing. Ngabeayang ngadewan insentif. 50.000 sabulan. Geus. Allahu Akbar. Ya KBG syukuraneun. Syukur amat gitu. Ya hiji syukuran, dua syukuran gitu nya. Bener konsep tadi ente. Jadi cek ajengan tadi urang teh anjeul mana Cang. Jadi kaya non wae buat kiru syukuran. Eta naon we syukuran mah ek alhamdulillah. Erek ya Allah hatur nuhun. Kumaha we eta mah. Jeung dia kan semakin orang banyak syukuran, banglah satete. Bener tak jadi minimal gitu nya gitu nuka. Jadi minimal hati orang teh terbelenggu geuning gitu nya teu terbebani gitu nya. Nya terus kumaha cenah kan meureun lamun misalkan hayu we ngerasa cukup, ngerasa syukuran mau aya peningkatan. Justru mun hayang ningkat kudu sadar. Cara sadar ya syukuran heula. Teu eueuh jis anu ningkat lain tina kasadaran. Eueuh gitu. KBG penuh dengan kesadaran. Penuh dengan ketenangan gitu. Segala rupa ge gitu. Eta jadi mencekolot mah kieu ari meunang ku syukuran mah sok awet cenah. Di sok mayeng gitu nya sok barokah lah gitu nya. Gitu. Ari urang mah tapi hirup barokah wae, da soalna gigireun imah kan toko mas barokah. Bener. Badag deh. Barokah jeung nu jadi teh chicken laksana. Selalu laksana. Nah gitu meureun anu netizen keur ngaralamun saya kira ieu teh podcast teh nya mudah-mudahan mah ngambil banyak pelajaran. Ya ngobrol lah ieu mah ngobrol isu-isu anu kesehari-hari kan ya Pak gitu. Kan. Jeung deui biasana teh kitu mulai galau teh akibat kurang salah nyekrol TikTok. Salah milih tema YouTube. Salah gitu. Tapi salah dalam kondisi tertentu. Kumaha tah? Geus kurang teh keur edan, keur hayang sesuatu, keur aral gitu. Dari mukaan Atta Halilintar, nu ieu nya. Wah gitu, Raffi Ahmad, Ferrari itu. Tuntunan kan yang jadi motivasi. Lain. Jadi semakin leuheung lamun misalkan jadi motivasi kan tuntunan mah lah bari jeung edan gitu. Kudu teh kan nempo bedah rumah gitu. Nah, bedah rumah atau anu ya anu mandi lumpur gini. lagi atau kuduna ningali urang ya gitu. Da ari geus luas ukuran mah ketika aya anu membuat urang naik derajat jadi motivasi ka urang jadi lancar gitu. Ya minimal hati ente iyalah ente gimana gitunya teu nguruwet jadi lepas orang teh nya mata konsep saya mah gitu hirup teh eueuh geumpeur ieu api-api jis urang eueuh masalah duit mah eueuh geumpeur
selalu insya Allah gitu. Pak insya Allah. Pak insya Allah. Kosong otak mah. Kosong. Can kabayang gitu. Tuh kabayang. Kosong otak mah gitu. Lah tuh kieu we ketika nama tanyain iya lah gitu. Jujuk jadi we gitu. Di mana we? Hasil insya Allah gitu. Nya nu ngabantuan mah aya wae gitu loba gitu. Da yakin lah para subscriber jeung netizen ge kahirupanna teh loba mukjizat ngan peda tara karasa. Teu sadar. Tara karasa gitu. Orang masuk kadang kieu Pak jadi bab mukjizat eta nya. Saha sih jelema nu jago. Cek urang gitu nya. Kadang kieu maksudnya kieu Pak. Mun ngobrolkeun ekonomi kadang aya nu ieu mah konsepna kenapa Anda sukses kan gitu nya. Benar. Itu karena ini. Cek urang mah lamun ngobrolkeun teoritisnya kuduna sarjana ekonomi. Profesor ekonomi nu kudu pangbeungarna. Bener. Kadang-kadang si jelema nu ditanya teh teu sadar, kadang bahasa kieu ya. Ieu mah ti Gusti we. Teu gitu kan kadang ieu teh jadi urang gini urih. Terus muka harus strategis, cekatan gitu kan. Gitu. Ari jang urang mah kadang sok mikir geus maksudnya dina pikiran urang geus fase udah nu jago atuh. Geus waktuna we nya dimudahkan nya da kan aya rukun aya syarat. Ari rukun sukses makan lebih ke misteri. Ada tangan-tangan yang lain yang membantu kita. Mungkin datang syarat-syarat sukses jika nama. Ya kudu semangat bangun tiap pagi. Kudu selalu bilang sukses. Kudu positive thinking. Eta syarat-syarat aja. Loba eta ge anu teu kikituan sukses ge. Tapi kan gitu, ketika orang diajar karate itu mungkin langsung neungeul, kuda-kuda heula dan sebagainya. Jika gitu, mata lamun aya nu kitu teh bisa kita ikut mempelajari, tapi ulah terlarut. Orang mah menyoroti teh kieu Pak. Gitu. Jadi ketika berada di posisi sukses kan si jelema teh urang mah da dina etana gitu nya ari bab syarat seperti itu mah orang kan kudu nurutan ya, kudu mengikuti lah. Seolah-olah menang kesang sorangan. Tah, gitu teh ya, meureun kitu nya gitu. Jadi saha sih nu jago kan? Gitu da. Kadang-kadang kieu kan bener cek aya kitu nya paribasa nya nu dia ngobrol gitu nya. Heuh lamun gawe beunghar ku kerja keras, warung kopi 24 jam. Keras tuh. Tukang keusik, mangul, tukang coet, kurang berat kumaha ya kan gitu. Jadi kan orang balik di ke orang teh apapun kondisi orang ketika diberi sukses nya kata pertama anu diucapkeun teh ini mah dimudahkan we gitu nya. Da strategi nu jago atuh kan. Nya. Karena orang kan sok poho kan gitu nya. Nya. Jadi kan eta anu titik-titik sombong tadinya ngerasa kesang sorangan padahal hanya ngajalankeun nu diatur ku Gusti Allah. Nya eta mah erek anu kenal agama erek ateis pasti aya nyebut tangan-tangan yang lain. Cek urang faktor X kan gitu cek ada ulah terlena teuing kana faktor X gitu. Contoh kitunya jadi X sukses nengan heula pertanyaan heula ka gunung-gunung ka nanyakeun mun apaleun masih eta we sama ditanyakeun samarana naon itu ina naon ya kan eta teh bodoh kuadrat cek urang bener. Jadi kunaon disebut orang pintar karena datang bodoh. Bener. Saya mah tegas euy masalah eta mah gitu. Soalna ketika orangnya can gena naon geus pertanyaan berarti can naon ge urang geus lain jadi manusia. Benar. Jadi geus teu percaya kana diri sorangan gitu.
Da ai pertanyaan mah lamun konotasinya kieu mah cuman curhat doang konsultasi. Konsultasi ngobrol gitu. Ya, tapi kadang-kadang kan aya nu syarat-syarat anu pika sebeleun gitu. Hayang-hayang hidung nya. Segala rupa. Hayang goma hidung. Juga gitu. Karena lagi hirupnya Pak. Hirup. Jadi balik deui tah, kadang ke ari teu kitu da teu rame hirup teh. So, benar urang kadang-kadang kieu ye keheul ka penjahat. Bagaimana rasanya dunia tanpa penjahat itu so. Benar teh. Flat. Tah gitu. Jadi loba dinya urang teh dibulak-baliknya. So. Ya merada teologis etik. Kumaha tah? Ek naon nyiptakeun setan sih. Tau. Ada gitu. Benar. Cek di dieu jabarkeun kumaha tah? Lamun misalkan kahirupan tanpa lawan. Jigana saminggu ge stres. Sareamnya. Stres. Dah hirup lempeng mah. Ngan berlaku. Jangan nu gelo hungkul punten. Ulah ka urang atuh melongna ka ditu ka kamera. Ya kan beda gitu. Asli ya. Kitunya. Hirup mah kitunya. Anu plet pisan tantanganana berlaku jangan nu gelo hungkul. Berarti kan lamun misalkan hirup itu dalam tanda kutip lempeng terlalu mudah karatan otak. Udah masalah teh parabna otak gitu. Mau berpikir hiji eta. Ketika otak teu berpikir, ketika otak teu dipake. Nyameureun naon di jelema gitu. Kamang-mang, kemudian kageumpeur. Ya seperti itu gitunya. Ya pada akhirnya kan bukan sosok manusia, kurang manusia normal gitu. Ta eta nu kurang nu dicirian mah gitu. Mata lain wayahna, mata wajar gitunya. Atuh kieu we lah ayeuna. Kudu derek beak dan sepenting ayeuna. Tapi warung mah da barukakeun apa kalau hiji eta. Warung barukakeun eta, tapi kan urang teh kudu neneangan heula. Tah proses neneangan teh Jis ketika menang teh aduh bener luar biasa atau teh. Keun urang nu meulina mah. Dan maksud aing tidak kalinya. Can monet gimana? Terus kumaha. Ya kitu mata Allah teh nyiptakeun setan teh bukan hanya sekedar untuk menggoda kita, gitu. Tetapi sebagai sahabat dalam kehidupan. Sahabat lain balad, lain konotasi nanti. Maksud sahabat itu ame keimanan orang teh terus ningkat, berpacu gitu. Dajis atau ayeunanya orang hirup misalkan di lingkungan katakanlah lingkungan soleh gitunya pun ngagoda setik-etik acan gitunya berarti kan imannya teningkat ngagoda gitu. Tapi lamun misalkan loba godaan loba tapi orang bisa bertahan kan eta anu plusna kahirupan mah gitu. Ketika orang ayeuna taruhlah misalkan di Indonesia cenah dina segala lini korupsi lah terbalik lah di swasta korupsi di pemerintahan korupsi. Ketika orang asup, orang bertahan untuk tidak korupsi, karena itu tantangan. Ya gitu. Ngan pedah nyatina obrolan tadi gitunya, apapun masalahna gitunya. Jadi nu ngaranjel mama anger butuh lingkungan. Butuh kawan, gitunya butuh tempat tongkrongan gitu ya, tapi nu positif ya, butuh sosial gitu. Jadi butuh sosial. Jadi nya selain di rumah gitu nya, sekalipun di rumah nya pengalaman pribadi orang gitu nya gitu. Jadi loba ulin ka dieu, ulin ka ditu, ulin ka dieu. Jadi
kadang-kadang manggih syukuran teh kuulin gitu. Jadi ketika orang papangi jeung batur deui, anu pengalaman jeung otak jeung pikiran teh sarua, mungkin kadang-kadang membikin orang cemburu. Mungkin dengan segala kesuksesan orang yang kurang ngobrol. Aduh si eta mah kitu banyak orang mungkin, tapi kadang-kadang orang bisa tertawa penderitaan manehna. Hiburan juga kita manusiawi nya lain yang sirikeun meureun urang nya asal diomongkeun asal fokus karena tama sebutna teh ibroh teh ya balik di kana rumah sakit tadi benar gitu datang kanu gering nyeri huntu emang orang erek atau kan teu sarua ya Allah karunya tapi aya dina teuletik mah urang untung teu karena gituan benar gitu datang kan tipes kamu kan ya dipegang gini kan datang orang teh mau dahareun mau naon ditumbuk-tumbuk yang manehanana nya urang ge ikut berduka ikut bersedih tapi dina teh leutik mah kitu teh atoh gitu urang mah henteu urang mah henteu saudud saieu gitu jadi penting gitu mata kan anu ke galau karena ulah ngerem bisa ngobrol jeung temok gitu curhat jeung teko ya. Iya nih. Jadi naheur cai teh ngobrol dan geus si teko teh ngagolak cai. Iya, pas ngagolak kumaneh sok diusap ame keluar jin. jadi leungeun maneh gitu bea dulu kehidupan manusia lah gitu. Jadi intinya mah urang ge diajar syukuran papnya. Diajar da gampangnya ngobrolkeun syukuran teh Pak. Gitu. Ari aral-aral we mah manusiawi nya. Ya urang ge da ngobrol kitu pampang nama ke orang-orang anu kahirupanana banyak kan emik emik hanapna. Ada tulisanana. Emik hanapna teh kan sharing. Curhat, debat gitu. Kan gitu. Jadi si naon teh anjing di pohon itu semua di emik ngobrol bener tadi teh cari eta teh cokolotnya ya mah cokolot baheula cirina teh nya teh sekolot cirina teh da atuh iya urang kan karek 2 hiji di dinya kan 42 naon anjing 42 deh 38 tuh 3 genep aya 3 genep KTP aing udah tingalikeun teh berarti jauh jeung urang 2 hiji geus eta sopan ka aing teh sana pun nya 2 hiji anjing budak 5 bisa sih teh budak 5 teh nu aya Bang lolobana mana teh mok mulai 42 ya nanti mau punya anjing bahasa itu bahasa tuh masuk aja aduh nggak bawa itu ciri-ciri tangan-tangan jahil nanti itu kabul Yahudi ada hubungannya kepaham aduh yang baik di kalau jomblo mas banget gunung kiamanya tuh nya hirup kan ulah teh ngobrolkeun eta kan pindah mesti dicontohkeun gitu ya mah bener jomblo gitu bisa narurutan tapi dah kudu diobrolkeun kan sugan we atuh jadi pencerahan lah gitunya atau moraah aja gitu pencerahan naon kan eta mah masalah privat enggak usah dietakeun ka publik gitu pencerahan kalem lu ada ya tuh 2 episode aduh luar biasa pemirsa ngobrol kehidupannya jeung dik kieu urang kudu sadar jadi intinya begitu urang teh muslim gitu agama lah bertuhan lah gitu. Ada sesuatu nu kurang nu dipercaya nu gede gitu percaya ke eta teh salah satunya orang percaya
karena hari akhir. Karena kehidupan sangat mawat. Orang jujur percaya. Jenis-jenis orang anu percaya ke dinya. Itu yang dinulain mah. Sehingga orang teh berpikir teh kieu. Umur manusia memang ono apal. Ngan lamun ningali taruhlah pangkolot pengsiun hirup di dunia teh gitunya. Rata-rata kan umur 60, 70 lah gitunya. 70 geus teu wala kaya. Itu wala kayanya. Tah. Mun urang aya umur misalkan 35 sabarapa tahun deui. Lamun bener pensiunna pas 65 atau 70 gitunya. Berarti kan sakedeung. Sakedeung. Sedangkan dipercaya ke orang di kehidupan akhirat engke selamanya. Salila-lilana. Terus urang rek ngorbankeun. Bener. Kehidupan nu sakedeung kieu. Demi kehidupan anu salila-lilana. Seperti gitu. Mata kurang mah aya impian mah gede jis. Contoh. Terus terang pun kaena netizen para pemirsa. Ieu mah impian anu bener-bener make perasaan. Urang hayang boga sepeda ontel. Anjing. Sok urang teh keur erek serius ontel.